sajeun sia tadi murka ka bawa ka bapa nu ngahina aing pasti nya mere na sapaat ka tempat kamewahan ucap bapak geus karasa leungitina nya Tunggara jadi anak bisa mulia bapak anu sajatina ayeuna nu karasana Jati abdi gaduh kapi abdi gerak papaya bisi Tunggara dina tempat nu Tunggara panutan rama tiasa pamugi masihan sapaat nu ngarasa panuhun rama sajati abdi gaduh kapi abdi gaduh kapi abdi geura papai bisi Tunggara dina tempat nu Tunggara panuhun rama tiasa masihan sapaat nu ngarasa dawuhan rama sajati entong hiji dulu resi dikantun tadi sia kabeh anu ditingali ku sia ayeuna di tempat Tunggara aing bisa ngajaitna nuhun rama sajati abdi bade mapai deui katingali Muhammadna bawa usia mulyana katingalina pasti dijaitina Tunggara umat kabeh pada mumpung eta sapaat menta sapaat jeung payung menta sapaat ngagulungna ka bapa anu sajati na bari iman harima
saha nu boga payung gara papaya kuring bingung kana jalan anu agung hayang tepang jeung nu agung supaya kuring diambung. Diupama kumatna kuring ambung nya mentana hayang kuring anu langsung ka Gusti Kawali Agung moal kuring jadi umatna Kudrat pasti nyaho kuring kerletikna budak goreng jeung bodona embung aing rek sujudna kajian aing rek ripuhna dina tempat panghinana sudi aing jadi umatna dawuhan Rama Sajati anjeun sing eling ka diri saha anu ngadamel sia saha anu mere sia saha anu mere nyawa pan aing anu kawasa umat kami kumbi idni kami jumenang diharapkan kami ungkul jaya salanggena kaula wakil Gusti Kudrat pasti asup kana payung sadar subura makmura gemah ripah loh jenawi anu suci seura dahareun kurang anu ngadaharna loba pakaian kurang nu makena jadi langgeng bisa warga nakum biidni Kudrat pasti mung ka Gusti abdi sadaya nada
pitulung mugi Gusti